Aduh, macam emas yang sebuahan cannya. Alah, udah tinggalin deh iya mah. Aing kumaha atuh rokok tinggalin. Siga suselebew itu teh. Bew. Lan. Dieu. Lan ya. Oh, ka dieu heula. Cek mah gedang dialaan. Ka dieu. Lan. Pang etakeun rokok jig. Kenapa nih, Lan? Anyuk heula. Elah. Sia mah era teh nyamun aing naik beunghar sugan. Lan, Oh, buru. Aduh. Hei, di mana teh beunghar juga kacang emas. Mah dempet ku aing deukeutan ah. Bisa dikitu. Aduh. Kemana gue mana? Aku lalu. Masih nuna ini kemana? Oh, Di kita naon? Kita mau rokok nganyuk. Oh, tuh mau duit. Oh, kita mau ududan ke Selebel. Oh, kita nganyuk heula. Baik kurang we. Mana maju we. Anjuk balik ke sini ke bel. Mau udud kok kurang. Sami. Baik, ku aing talangan lah tepang rek meuli udud mah. Kayak orang tuliskeun, bae gantian aja jadi 5 kali lipat pan sinu teh loba uang mah. Arek ngaluarkeun modal sabungkus malah teu naon aing. Naon? Mana kopi teh? Kumang Barnet. Oh. Naon? Cuma tuh apal sugan, kuring sakadeng di manek beunghar. Wah, wae. Cuma tuh apalun. Sakadeng di mah tanah anu di dia jadi milik urang kabeh oge. Kapan meureun urang mah sakadeng di boga kacang emas, boga duit. Tuh di dia tuh. Mata kurang pas sakadeng di mah jadi beunghar, mata si Barnet ke pasti jadi bager ka urang. Anjung. Ya kopi teh. Jeung ududna. Oh. Mau teh termosna? Tuh termos mah teu mawa. Wah, boy dan kopi kumaha tuh? Oh, da poho aing teu nyaho sugan teu aya di dieu termos. Oh, wah. Eta duitan saheula nganyuk lain. Teu di urang heula, di urang pangmaerkeun. Oh, atuh ari kitu mah. Sugan teh aya tuh da aing mah termos. Oh, wah. Geus lebel teu ngomongkeun. Tah, terbaik ku urang dipangmaerkeun Oh, ngan eueuh termosnya euy. Bakal kumaha. Saserebe teu balik atuh. Lain itu kacang kumaha geus teu pecan kacang emas teh. Encan can ditempo. Can ditempo. Heeh. Nges di ieu, nges di naon nges di pagar teh bisa Bukan can boga duit urangna nek meuli bahan-bahana. Eta mah kudu ku beusi atuh. Heeh sih emang oge. Kumaha teh nya? Arek nyem ti urang. Boganya duit. Boga urang duit nu jang ieu mah lah jang mager mah ngan ke gantian. Nya tuh heuh ari geus ka alama emasan digantian. 5 kali lipat gantianna. 5 kali lipat teh kumaha? Heuh ayeuna lamun nginjem 1 juta teh berarti jadi 5 juta engke ayeuna. Heuh kajeun lah. Ari boga mah maneh. Arek nginjemna sabaraha? Sabaraha eta mah hinanya? Teuing euy. Mahimal 20 juta. Mama itu 20 juta mah. Paling kita mah 15. 15 boganya. Oh, urang ngagadekeun lah motor. Ari kitu anaman. Oh, bae urang ngagadekeun lah motor itu mana daguan sakedeung di dieu. Heeh. Oh, da ayeuna teu dipager mah atuh da power sih teh bisa anu ngala atau kumaha ke. Heeh. Oke, urang rek ngagadekeun lah motor sugan ayan ieu nu butuheun. Bari mah termos weh. Oke, urang ka dieu di. Heeh. Nya, daguan sakedeung. Heeh. Aing ngalila saparnet teh deui. Nyokot termos teh. Hah, ya mah kudu nangeur we lah.
jadi mayit manten dengan motor mostem nikah ninyuh lah. Oh, ayo. Guys, urang biang agak deket motor. Oh, geus jadi. Geus jadi. Mana rek naon eta? Ah, termos teh. Oh, termos teh urang oge pareupeuss nanti mah teh. Oh, baiklah urang naheur we. Eta rek naheur cairin. Oh. Baik urang mana mah tong capek-capek, tah ieu hitung duit tah. Ya 15 juta. 15 Mah, juta. Heeh, mah ajang ieu mah. Oh. Ajang tibang nyeun pagar mah. Tah eta 15 juta. Tah jadi engke mayarna maneh jadi 15 juta dikali 5 balikeunana pan kudu 5 ieu 5 kali lipat Oh. berarti 5 juta jadi 70 jadi sabaraha 75 juta engke ka urang mayarna Oh, gampang. rek dilempengeun 100 juta teh naon atuh engke mah Oh, oke, gampang lah dibere ke ku sok urang. ayeuna mah neangan heula nu gawe atuh jang ieuna Jeung masangna. jang masangna Oh, oke. kudu buru-buru lain Oh, kudu oh. naon melang duh harta berharga mah pan kudu buru-buru diamankeun kudu ieu urang teh antisipasi saha atuh nu gawena nya daekeun Tengke urang nangan we. oh neangan lamun sakira-kira na hese mah gaji rada gede we gajina Oh. rada bere gaji gede Oh. biasa dibatur 150 di maneh mah 500 sapoe jang ieu jang Oh, pas 15 juta yo. heeh geus pas Geus asapkeun teh cai teh. can atuh ke heula sabar atuh karek ge ieu tuh pan eueuh ieu ning tuku aqua we ieu ge di ieu na wadahna aduh pak we itu panas Gila aing ah. Ieu geus teu kuat ieu, oh bos saya ngopi ieu. sabar atuh bos goblok tuh oh bos mun lain rek beunghar ku aing teh hayang teh aing oh bos Ngomong naon maneh? henteu bos nu sok sadenge-denge na teu ngomong naon ieu aing mah Boh, ada urang ge ngarungu atuh. sok nu atuh eta na kopina geura eta kan kana gelaskeun tuh caina mah geus ngagolak Aduh, eta wawanianan ka obos tutuh titah. oh atuh hampura bos baik ku urang bos urang tinyu lah Oh, atuh tinyu ku orangan pangainga obos meureun. agar ge geus ngagolak caina mah panas lain bos gara tempuh heula tuh itu kacang emasna bisa anu ngoprekeun atau naon tempuh heula geura Oke atulnya orang tempuh heula. heeh siap bos sok buru tempuh heula Anjir. Kaca mas aing paeh. Aing kumaha ieu euy. Makaring duit mas. Minjem kasih Barnet. Ari kacangna paeh. Kumahanya euy. Dibikeun deui nya ieu teh duit teh. Duh aing kumaha ieu cilaka 12 atuh kieu mah urusana. Duh kudu kumahakeun nya euy. Naon alasana ya? Aing make paeh deui. kumaha ngagedean Lu satu hari kacang mah gedean. syukur atuh lah ini berarti tinggal neangan jelema nu nu gawe jang etana jang ajang nyan pagar Oh. Tapi heunya sahanya euy nu daekeun. usaha we atuh neangan da pasti aya nu daekeun komo gajina gede mah 500.000 sapoe Ujung atuh maneh geura neangan heula mending ka itu neangan nu gawe kudu buru-buru ieu mah bahaya mah ieu mah bener diantepkeun lila mah bisi aya nu maok naon ke Artinya orang nek nengan anu gawe. heeh kudu buru-buru soalna bisi aya nu maok engke teh di pagar mah kudu buru-burukeun Orang nengan anu gawe heula. atuh eta kopi heula atuh Nek bae nek bae keur maneh. Lanjung atuh neangan nu gawena besar mah teh lila aing mah euy goblok teh kayak orang tempat coba kacang nanti terus kumaha sih aduh geuning pae kacang na oge aing mah
Aing cek si Sarnunu tadi alus cenah gedean. Wah edan, makaning duit aing. Ngangan duit 15 juta belaan. Ngagadekeun motor, aing digadag duitna ku si Nunu. Ah, goblok teh imam. Mal balik, goblok. Ah, aing mah. Wah edan.